sepatu Aragran, ambilin. Bu atuh im nih hoream. Kamu mah. Nur. Oi. Punten sepatu itu pangmawakeun. Oke, siap. Itu ada si Nur. Baik ya. Ya. Rak, Bang Jack. Iya Nur. Heeh. Aduh, nuhun pisan Nur. Siap, Bang Jack nya. Heeh. Berapa? Karena dipuji baik, kan malah dibalangkeun ka gawir. Well. Ah? Kemana-mana Nur? Aing rek neangan sepedaan euy. Sepeda, najeng sama nih butuh sepeda. Jeung budak urang ang. Ngamuku aya di kamari euy hayeun sepeda. Atuh hadean we itu pan aya di pipir. Nu kurut si Faisal. Oh, atuh mang hadean da alus keneh ieu di hadean mah. Ya, namanya sepeda buruk eta Isa. Ah moal aya meuli we nu alus ti kawali. Pada aya di babaturan sal euy. Ngomong nama alus keneh. Padahal mah itu ge di hadean mah alus mah. Oh sia teh, kos we loba duit. Moal aing mah rek ka ditu wae pada geus nelepon tuh da tadi ning jalmana. Heuh katuh jig, karep ting maneh. Halo. Oh, sepeda teh. Uhun ke abi sonten ka dinya nya. Oh, banyak nya. Oh, jig katuh. Ih, katang Pak, untung bieu tetulusnya ku Mang Nur. Sepeda teh anu nawar ku tukang rongsok nu botak teh ning. Ih, atuh jual lumayan. Geus teu dipake ieu ka ame tareureun. Heeh, Pak lumayan nawar 50 itu teh bikeun ulah. Heeh, geus we bikeun lah jig wae ame tareureun. Heeh, atuh kemun aya. Oh, ieu datang pan we sepeda. Oh, sok atuh jual karunya. Uhun atuh ang kalaresan aya nu naroskeun, aya nu parojagieun. Oh, uhun atuh hayu yuk. Sana ke pipit. Uhun mangga atuh. Tak iya. Oi, tak. Uhun. Tah. Sabar aya teh jantenna ang. Nya mangga we teh mah. Cenah 50 sanes. Oh mun atuh ang, ari 50 mah ku abi langsung diartosan we atuh nya. Uhun mangga. Mun atuh ieu artosna 50 nya. Uhun. Kumaha nya nak? Bae didorong we ang. Didorong. Uhun. Iya atuh. Uhun. Nuhun ang. Mangga. Tuh, bisa telepon. Nanyakeun sepeda tau. Halo ang. Uhun ieu sepedana. Oh mun atuh abi ayeuna ka dinya. Uhun siap. Ah, sepeda ek datang euy. Alhamdulillahirabbil alamin. Budak aing geus jongcon euy mangga dat wae lah. Iya, nu bade kita sepeda teh, ah. Uhun ang. Kadi nu nelpon sanes. Oh, nabi tadi nu telepon teh, ah. Oh iya sepedana iya. Uhun ang. Iya. Sepeda teh asa butut kieu boboat si Faisal ya. Kumaha ang? Bade cios ayeuna jajisan. Kena sabaraha kitu ya teh, sepeda teh. 200 ang kan tadi tos perjanjian. Ieu sepeda dipeser 200. Lah, tuh kiranan salit mah 100 we nya. Moal tiasa ang kan tos perjanjian ieu 200 dipasikeun aku abi. Aing mah. Kudu 200 wae teh. Kira duit lagi eueuh bawa. Atuh aya 200 mah. Tah kitu nyenggahkeun atuh barangnya sepedana. Atur nuhun mang. Duh nah heueuh sepeda teh teh. Asa teu sesuai dengan perkiraan ya sepeda teh euy. Aing buat si Pak Isal ieu mah euy. Kudu ditanyakeun ku aing kasih Faisal ieu mah euy. Lumayan ieu. Aya batian sampai gocap. Dasar botak pitar ieu aduh milik mah. Wih, sumamang we mau sepeda. Nah, eta mah jiga sepeda nu ti urang. Sa. Ieu sepeda lain di mana ya teh Sa? Cih, pan heueuy mah nu urang mang. Nu tadi dititah di hadean. Na ti mana ieu? Padahal menang meuli nu tadi mamang nelpon nih. Oh iya nu urang mang nu tadi dititah di hadean. Menang meuli sabaraha ieu? Aing menang meuli 200.000 sal euy. Ah, mamang mah katipu atuh. Pan ieu meulina ge teh urang lain 50.000. Aing mah asal ada napas.
batang deui bae. Enggak boleh. Hah? Tuh aing saya mana? Hah, ieu teh. Hah? Cing kosong. Wah, belang bener euy. Cil ngogocil. Han. Ih, siapa? Nu merokok anjing eueuhan. Yo, pan tadi ginung liwat teh ngomong eta sabatang deui jadi dipicen bungkusna. Yo, Mang, pan tadi geus ngarobrol, rokona tinggal sabatang deui. Eta mah micen cangkangna lain mere rokok lain. Heh, dengekeun udah ketik. Sia teh. Anjing, ieu Ngomong sing balik sia teh. kumaha kan ieu? Ajar sil. Kadareng itu kumaraneh tadi. Nyebut aek mere rokok, aya deuleu ku kadeuleu ku saya tah. Cangkang lawungku anjing teu sopan si kehead. Ah, bener anjing. Bah, urut bah, maghrib bah euy. Yo, hayu urut. Oh, sukan teh. Oh, sugan teh. Punten, Ang. Punten, Ang. Tadi. Naon? Aduh, Pak, kumaha ieu? Geus lah uang dampingi ya. Si gelut. Heeh, ya. Aduh, anjing. Naon? Siapa maksud? Naon ya naon itu? Sudah, stop. Alas ya. Stop. Sepi malam sampai sinar bulan, sepi diriku sendiri dalam penantian. Tak tahan rasanya gelora di jiwa, ingin segera bertemu. Dan sayangku, Tahu dirasa si anjing? hadirlah hentakku. Oh, soraan. Kiwa bareunang barudak anjing. Obok cubung segala. Aduh. Betapa indahnya dunia terasa, bagaikan ku di alam surga. Aduh, Ya, aing mau balik. aing nyanyi aing ngagitar sing aya soraan. Goblok sia. Ieu cek ku aing di tukang. Moning apa? Sieu. Naon? Lewat tinggal ieu kamera. Aing kudu balik deui.